Aduh, aing menang Allah matung geus bae, urang cara ricing we budak. Jak kabeh ge menang Allah atuh. Nu dikasorgakeun menang Allah, kana rakakeun menang Allah. Kuari jelema ieu didaekeun salat menang Allah. Eta jelema teh didaekeun mabok menang Allah. Aya teh dijadikeun pejudi menang Allah. Aya teh dijadikeun pesina menang Allah. Aya teh pejabat korupsi menang Allah. Nah mantap cak pejabat ya. Nang Allah tangan siaduk dikamarakeun meureun ku Allah. Menang Allah. Can kaharti cenah kiai kabeh menang Allah tapi pan Allah mah teu adil amat, pan kabeh nang Allah tapi di akhirat nu ieu ka surga nu ieu ka neraka. Cak anu di ka nerakakeun teh Gusti aya abdi didamel ku Gusti ku saha ku kaing. Aya abdi ayeuna dimasiatkeun ku saha ku aing. Pada tu abdi di ka nerakakeun kumaha aing wae. Gusti pan kitu amat. Oh iya tuh kumaha aing wae aing pangeran. Tapi abdi nuntut keadilan Gusti. Hari itu si itu teh disolatkeun bae ku Gusti di dunia nangsa nang aing. Ajunya nang ngaji bae nangsa nang aing. Ajunya na boga harta daek sedekah nangsa nang aing. Aju ku ari di ka surgakeun nangsa nang aing. Atuh kunaon abdi teu dikitukeun. Kumaha aing we bego. Teu bisa Gusti. Teu bisa cagana tetep abdi nuntut. Baheula kunaon abdi teu dikitukeun. Jameureun abdi lamun dikitukeun mah daek gaji daek salat atuh abdi ge dikasorgakeun. Ge. Tetep abdi mung ka neraka Gusti panas. Panas. Bu. Malaikat ulah loba omong tetep ka neraka besen ge heula. Putuskeun heula ye. Allah teu adil. Tetap Allah ieu teu adil. Lumantak di dieu diberean wa huwal hakimul khabir. Gusti Allah teh anu maha bijaksana di makhlukna. Didamel nu jangkung, didamel nu pendek, didamel nu putih ku Gusti, didamel nu hindeng teh ieu teh bijaksana Gusti Allah. Nu ieu mah dagangna maju, nu ieu mah dagangna mundur, ieu teh bijaksana na Gusti Allah. Nu ieu mah jadi sugih, nu ieu mah jadi susah, ieu teh bijaksana na Gusti Allah. Lantaran Gusti Allah ma'al khabiru anu maha uninga bibawatinihim kajrona sakumaha nyahona kana zahirna bae. Tetep abdi nungtut ka Gusti kunaon make jeung abdi dimasiatkeun. Sakitu bae abdi. Kok dulur abdi tetangga abdi mah dikasorgakeun, ai abdi dimasiatkeun kunaon aju? Abdi tetep deuk demo ka Gusti. Deuk yeun komplotan demo BBM naik. Cak Gusti Allah kieu aing mimiti nyieun lauhil mahfuz, haju aing nyieun kolam paerna ku aing dicatet seluruh huruf, haju geus dicatet eta ruh kabeh moal kurang moal leuwih. Ku aing ditanya alastu birabbikum, aing tah lain pangeran anjeun? Pan sia ngajawab qalu bala. Haju ku aing sia diturunkeun ti alam lahut ka alam jabarut, pan sia masih keneh muhun-muhunan dek nurut ka aing. Diturunkeun ti alam jabarut ka alam malakut, alam malaikat, pan sia didinya ngarobrol. Uyu urang patuh ka Gusti ulah kumaha deuleu tuh malaikat. Pon pabeh ngomong kitu. Barang sia diturunkeun ka alam nasut, alam nu rusak, alam nu pana, dibere mata jeung dibere ceuli,
pan aing ngutus rasul titah nuturkeun rasul eta teh rasul ku aing dibere mukjizat kabeneran unggal rasul dibere mukjizat macam-macam sia teh kapan di akhir zaman di umat Kangjeng Nabi aing Muhammad ngaranna pan dibere ku aing mukjizat Muhammad teh Quran terus disampai-sampaikan kapan ku ulama pan sia teu ngajeding mulai eta naon Gusti ngajeding bodoh sia teh nyaho ngajeding azan tah sia teh teu melu wah aya deui melu leuwih parah ti ngajeding teh mah teh sia teu melu tah teu ngajeding teu melu sia ge pada eta beureut teu ngajeding teh nang ti Gusti teu melu teh meureun nang ti Gusti bener cek Gusti aing panitah nyampaikeun melalui Muhammad Rasulullah di Muhammad disampaikan ku para sahabat aya khulafaur rasyidin di sahabat ku aing terus kita disampaikan melalui umat aing pilihan-pilihan wali-wali Allah pan sia ngadenge Abdul Qadir nyaho sia Abdul Qadir nyaho di mana sia Abdul Qadir pondok tukang lauk nyaho sia ka Imam Syafi'i nyaho sia ka Imam Hambali Hanafi mazhab-mazhab nyaho sia ka wali-wali sultan aulia nu aya di Indonesia jasiem orang Indonesia aya wali sanga nyaho aya henteu di Banten wali aya henteu penerus walina aya juara sub Golkar lain wae eta tama kerebekeun aing tama batur sia keuleuh tah eta penerus nyampaikeun nya tanpa pamrih teu kudu dibayar teu kudu disasalamanan nya mangan sakadar nyampaikeun hak walau muron pan sia teu ngajeding pan kredit teh diharamkeun pan sia terus pan bunga bank teh haram pan sia terus pan korupsi teh haram pan sia terus judi teh haram pan sia terus zina teh haram pan sia terus kan sia mun aja sia geus percaya eta bahwa eta kalakuan sia percaya tapi panang Gusti keneh kumbung-bung ka neraka ieu si Joni urang Cikupa embungeun di sidang babeh ngadengekeun di satu kangen terus Jon terus ulah sampai ka neraka urang Masya Allah pan Gusti teh nyarita dina Al-Quran cek si Joni wa huwal qahiru fawqa ibadihi pan eta teh Gusti kabeh bener cek Gusti Allah tengetkeun ku sia pagawean kabeh ge meunang Allah milih pagaweana nang saha milih na Gusti nang saha milih nang abdi tah eta keke can kaharti Gusti sia keur cicing di imah encan boga pilihan naon hajut tak aya keretak ge aya eta gembrang-gembrung di ditu naon orkes sama dangdut saha epi tamah we tama kuno nu anyar saha biduana nu anyar ting sia eta harita tergerak hate sia tah eta teh hayang nonton eta teh kahayang saha kahayang abdi tapi penting Gusti keneh terus cak deui tukang Jon terus Jon ulah datang ke eleksi Nabi kan lamun teu dipilihkeun ku Gusti mah tetep bae moal pan Nabi
buktina babaturan abdi nuku abdi diajak yuk urang nonton dangdut panjang nama embung malam nani cek yana teh malam Senin mbong malam Minggu mbong ayo ngaji bae boga pengajian di ditu teh eta panang Gusti keneh pilihan gitu teh bener cek Gusti itu makana udah di neraka hakeun cek nang Gusti kabeh si neraka ai si itu ngeunaheun tiis di darakai kuring panas gas tah aing teh nenden bisa memeh ikhtiar ngaranna dain teh pengajak penggerak anu ngagerakeun ikhtiar anjeun anu mimiti memeh ikhtiar teh tah kereteng dain ngaranna eta teh ku aing dijieun sanggeus dijieun dipasrahkeun ka sia ikhtiar engke ngabentukna tah eta tah jang nempelkeun ganjaran jang nempelkeun siksaan pan aing nyampekeun ka Rasul aing pan aing nyampekeun ka wali aing pan aing nyampekeun ka ulama kadenge ku sia di pangajian bahwa ikhtiar urang lah nu urang pamere Allah sanggeus digerakkeun ku dai daiyah pengajak penggerak di jero hate anu maneh kemudian milih karena pilihan eta pan aing nempelkeun ganjaran teh di dinya saha nu pilihanana ibadah sorga pan cak aing saha nu pilihanana maksiat pan neraka cak aing pan aing teh geus nyen syariat bener nu ngalaksanakeun nama aing coba nu ngaikhtiaran dai na sia tah kahartin teh Gusti muhun Gusti urang teh si aju nongton si ting-ting ngigel na Gusti muter alabatan inul ieu tah siksaeun teh tah eta nu ngertegkeun zina sia nu ngalaksanakeun zina nama aing tina kereteg sia berangkatlah sia lempangna nang aing tapi dibawa ku kereteg ikhtiar sia kemudian meuli di hotel naon kada Tangerang layan mah di Jati Jarore eta mah nu hebat sepira teh urang Bitung jeung urang Brebes nah ieu mah nu rada bagusan coba di ditu deket bandara rada baragus semua didinya teh rada marulus cedana paling 2 nah kereteg sia berangkat sanggeus berangkat meuli berangkat nama aing nu ngaberangkatkeun sebab sia ku aing dibere sehat aju sia dibere tanaga ku aing nang aing tapi pan aing mah pangeran mun aing teu kitu aing teu adil atuh ka sia ngan kereteg sia dai sia ikhtiar sia tanu sia aing nempelkeun siksa di dinya tah adapun pagawean mah nang aing awas wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa huwal hakimul khabir Allah maha hakim maha bijaksana kunaon atuh sia ngretegkeun teu beres ikhtiar sia pan sia malam Minggu diajak ku babaturan sia mani ngaji bae pan cak sia aing mandek nonton dangdut bae eta tak kereteg kos kitu can kaharti Gusti supaya kahartieun ku si Jepri joli cek si Jepri sia sing bener atuh ngadakuanna dihareupeun Gusti aing bakal diseret ka neraka supaya kaharti kieu cek Gusti Allah segala rupa teh boga maksud di alam dunia adapun anu ngalaksanakeun nama aing kumaha aing bae tapi maksud sia kadeuleu ku aing teh deuleu maksud sia al khabir maha uninga ka jero batin maksud sia katara jasa ku aing deuleu batin sia sakumaha deuleu zahir sia khabir pan aing dina Al-Qur'an ayat tu usia dibaca tadi dibalikkan deui ka tarang sia ka aing deuk dakwa bahwa Gusti teh fauqa ibadi bener jasa kan sia salah ngagudakeunana
aing teh al khabir nyaho ka jero batin sia aing nyaho ka tujuan sia coba Gusti tujukeun contohkeun ketika maneh muriang haju maneh neangan obat eta neangan obat hayang naon hayang cager pan eta kanyahoan pan sia neangan obat teh pan hayang cager haju sanggeus sakitu maneh teh neangan obat di dokter obat di warung mah teu mempan harita teh hajupan sia hayang ka dokter ta eta teh ai ka dokter nama berangkat teh kapan ku aing teh diberangkatkeun sanajan kadeuleuna mah melalui anak-anak sia jeung dulur-dulur sia ku aing tapi maksud sia ka dokter teh kapan hayang diperiksa hayang naon tuh hayang cager kayawan kan ku aing sia kayawan hayang cager kan tuh siap berobat ke dokter setelah ku dokter dipariksa tensi darahna ternyata darah tinggi cek dokter sing ade ieu teh hiji ulah ngadahar lauk asin nomor kedua ulah ngadahar daging be nomor katiluna ulah ngarokok nomor kaopatna ulah ngadahar bangsa anu ngahudangkeun kana darah tinggi sarupaning bubuahan anu kira-kira ngahudangkeun duren teh manggis teh panas tama termasuk kana duku ulahnya pansian nurut eta teh hayang naon kajawan kan ku hari sia make kacamata hideung make kaos hideung ku hari deuk lompat ka Karawang hayang naon katewak sia kajawan kan aju sia susumputan di kantor padahal mah kantor aya tapi kunaon menyelesaikan permasalahan teh lain di kantor kunaon di puncak menyelesaikan permasalahan teh padahal mah kantor aya aula aya hayang naon teu bisa kukumaha orang digitukeun ku Gusti Allah geus Gusti tutup kana raka berarti kumaha Gusti bae kakarang sakitu doa ge aing teh al khabir cek Gusti Allah makanya aing ka jero batin sia gue lek-lek di hareupeun kaca aju nyisir anu rapi aju make baju ge henteu sambarangan rapi aju sia tiapan ka undangan waktu malam minggu eta pamajikan ge kapan teu diajak lantaran pan sia geus SMS-an jeung urang Cikupa eta teh akan maksudna deuk naon teteh make minyak seungit lagi anu tajem teh kanyawan pan ku aing aduh izin gitu ulah diterus ulah dibukakeun keula can anggeus sia kaing demo ku aing geus dianggeuskeun sia deuk dianggeuskeun sia teh kapan baheula teh pagawe negeri PNS di bawah naungan Ismet Iskandar kapan sia teh harita jadi pimpro harita bener Gusti entos ulah kantos-entosan lantaran sejen ge bakal carua jeung sia kieu waktu sia menyelesaikan proyek harita lantaran maneh teh pimpinan proyek kapan harita teh ai dana nama ti dituna aya 3 miliar tapi pan ku sia dibangunkeun nama ngan saukur 1 miliar doang nu 1 miliar pan geus disuntik di ditu ku luhur sia tinggal aya 2 miliar nu 1 miliar pan ku sia dibabagi tinggal 1 miliar depan diteken ka handapna ka pelaksana awas harus ini atuh enggak bisa Pak masa harus 5 senti aja dengan 1 M nggak bisa Pak pokoknya Pak kau tidak mau tahu harus udah gini aja kita ngobrolnya di kantor bukan jangan di kantor sono di mana sono rumah makan Padang boleh udah gini aja nanti kalau diperiksa yang sebelah sono yang dibuat 5 cm yang lain-lain yang nggak tahu 3 cm setengah juga nggak apa-apa yang di sono aja bikin 5 titik yang di sono nanti barang begitu jadi untuk supaya kelihatan bahwa kerja kamu itu bagus ya udah 1 M laksanakannya oh iya kenapa nggak di kantor jangan banyak ngomong udah aja oh iya udah transaksi set panaing tehnya hojak Gusti Allah padaing al khabiru kita bisa miliar di kawan akan Gusti ya pan Gusti khabir
atuh kumaha Gusti bae eta krebakeun aing ta eta Gusti bisa mikir ke mana tanyakeun ka ditu ka luhur sia nu yeun jalan ge pan sia pimpro abdi ge diteken di luhur Pak pepa Gusti gitu eta keur carita leutik keur carita Bank BI keur carita Bank Senturi keur carita Bank Citibank orang luar nenden uang di Indonesia di Citibank bank internasional yang harus ditandatangani oleh Presiden Bank BI ketika mali teruskan lah bukan uang enggak internasional lima urusanana kos kitu keneh bae sarua bae panggil pan aing al khabiru ya sia kiai kan kunaon sia aju asup golka sekupi aing nyaho ka hate sia teh resep dunia pamere teh atut sia teh pan lain dek ngembangkeun agama kabelah dieuna hayang masur sia teh hayang bisa salamanan aya jelema teh nyebut kiai ge pan sia marah sia teh pan aing al khabiru nyaho ka batin sia teh geus dikiaikeun ku jelema tapi pan sia asa aing jadi kiaina geus sia kuari mah dikasorkakeun ngan lewat jahanam lah tuh mannya Gusti sabira sekupi nama leutik tapi perasaan takabur sia bersanding jeung bupati takabur sia asa aing bersanding jeung menteri asa aing bersanding jeung nusugi asa aingna nu ku aing disiksa sia lain tawadu pan kabeh ge ieu teh nang aing pagawean teh meunang aing teh saluhureun hamba aing tapi kunaon atuh sia sujud ka makhluk aing mentana ka makhluk aing penta ka aing sia ulah kudu ka makhluk aing ketika sia menta ka makhluk aing siksaeun aing wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa huwal hakimul khabir inggis dikorek kabeh ka jerona siapan boga pemajikan harita ajupan sia terus ka ditu ka balaraja mun aju sia make kumis palsu pan sia mau ustad abe ulah kanyawan pan geus atuh Gusti izin cek naon eta sia Gusti mayaho nganjang kan jahe di situ aja kurang atuh Gusti ante dikawin ngan di bapak doang pan sia ustad nu di mana marah bae atuh kurang maningan marah bari kawin daripada kawin teu dimarahan sakitu ge teu kawin marah bae kok momun kawin ajawan bae ajawan siapan boga HP eta SMS-an ai penting naon sia maksudna kanyahoan kabeh ku Gusti Allah make baju maksudna kanyahoan make samping maksudna kanyahoan boga kendaraan meuli kendaraan maksudna kanyahoan meuli motor maksud kanyahoan persis okos sakumaha tadi urang ka warung meuli obat urang ka dokter meuli obat kanyahoan ku Gusti Allah sia nu manta ka dokter ke pan hayang cager sia teh sia nu manta ka tukang urut teh pan sia hayang cager sia teh tah sakumaha urang datang ka dieu Allah nyahoeun sia teh pan ngaji ka Cilongok sia teh pan hayang bener nyahoeun oh kabeh ge muhun cak Allah henteu itu mah kunaon sia mah SMS-an bobogohan nyahoeun Gusti Allah cak awewe teh aduh aing ge kanyahoan nya rek meuli kutang macem-macem campur-campur atuh sabodo bae eta mah nyanggakeun ka Gusti Allah anu neuk ngaji mulus Allah uninga al khabir anu ngan sakadar dek hayang nyaho bae coba kumaha ngaji Allah al khabir aya anu ngendek nyilip bae lantaran diteangan ku musuh al khabir aya anu neuk SMS-an bae bobogohan sugan jadi nyandung al khabir aya anu neuk balanja bae aya anu neuk dagang bae aya anu neuk neuleuan bae mana ieu sendalna nu bagus atuh Allah ma'al khabir nyanggakeun tah kuari geus kabeh berarti kanyahoan ku Gusti Allah jameunang ngatur Allah balikeun kuari ka ayat anu luhur horeng kabeh ge meunang Allah urang ka dieu ngaji begitu keluar sendal urang aya nu maling ulah kukumaha geus ieu horenganan meunang Allah beres geus
beres geus komun aya ieu jelema maling sendal ngan hiji-hiji deui ieu tinggalin ieu ku aing teu bisa kunyana teu bisa ieu heuy budak pamalingan ieu hiji deui ieu kagok ieu gegeraan ieu tah kuduna mah kitu aya si hayang mah tahlos mantep jasa ieu mah lain oh sia nya maling aing mah kitu ge mancing sia berarti pamalinganna diborgol sia ku aing kah iyalah kabeh ge dibalikeun ka Gusti Allah lamun urang geus bisa kos kitu mantep jasa ketika orang dibere sehat jangan Gusti Allah pan sehat ge kajen teuing ge obatan ku kumaha ge aya wae gering matu gering bae nyanggakeun ka Gusti Allah ah endek aya diobatan mah syariat ya urang mah makom syariat mangga henteu salah henteu ngan kabeh ge lain ku obat ulah tategenan ka obat tatap tategenana ka Gusti Allah syariatna meunang dokter obat urut dan lain sebagainya tetap tatagenana menang Allah syariatna ngawarung tetap tatagenana ka Allah syariatna dagang tetap tatagenana ka Allah syariatna digawe tetap menang Allah tatagenana ka Allah syariatna bisnis pangkat urang pangkat syariat bawalah bahasa syariat kusungut asupkeun ka jero hate syariatna karak rada salam rada kene teh encan masih kene encan rada doang tapi lamun geus luhur pangkatna bangsa solihin naik wali geus suruhat syariat kabeh nang Allah titik yo atuh eta mah syariat yang sia aing mah geus teu kudu make syariat sebab syariat geus ditinggalkeun ku aing mah geus melalui hakikat ya hakikatna memenang Allah hakikatna memenang Allah kabeh geus berbicara hakikat geus ngalangkahan syariat geus lain deui eta maka dituna geus kamil tah eta tah nu bisa mukamil ngaranna sempurna bisa menyempurnakan anu saja lamun tahapan syariat ngajina tetep sapinah bae ngajina tetep takrib bae ngajina tetep bae masih kana Fathul Muin Fathul Wahab tahapan syariat dirinya bae teu bisa nyana kudu ngabebener batin batur lantaran kadang-kadang nyana ge hasud kadang-kadang nyana ge hasud atuh nyana hasud kene kiai mah kiai udang-udang na gede tapi hasud kene teu bisa ngaberesan hasud batur lantaran dirina ge bobolokot kene teu bisa ngabebener ria batur lantaran dirina ge bobolokot kene kuria encan sampurna dirina kakarak bab zohir doang ke geus ditapakuran jeung dimuraqabahan batinna sesuai jeung posisi-posisina beres lempeng kapanggila jeung dai lamun tadi sakadar pembahasan dai di awak kurang anu ngagerakeun timbul ikhtiar kuari mah kapangi jeung dai na artina dai teh nu ngagerakeun timbul ikhtiar pan menang saha eta teh menang Allah karasa asa babarengan jeung eta kuari asa neuleukeun ka eta atawa asa dideuleukeun tah kuari mah lempang asa bareng jeung Allah diuk asa bareng jeung Allah nu ngagerakeun kada ikhtiar urang teh tadi disebut dai mun ditanya di mana ayana wallahu a'lam lamun ditanya aya tahu aya lamun ditanya belah mana wallahu a'lam nu penting aya eta mah ngan sakadar karasa tapi hese dijabarkeunana geus tukos kitu mah dunia eta leutik bakalna lantaran nu ibadah kabeh ge ka Allah salat di dieu ka Allah di Mekah ka Allah di Yerusalem ka Allah Allahna eta nu neuleukeun ka seluruh jagat nu teu kadeuleu ku Gusti Allah di mana bae urang ayana kadeuleu ku Gusti Allah nah lamun geus kos kitu asa dideuleukeun bae ku Gusti Allah adab bakal aya boro di nu loba jelema cacak-cacak di jero kamar ge tetep bae adab teh dipake lantaran naon Allah neuleukeun bae di mana bae iraha bae ka mana bae hiji tempat nu teu kadeuleu ku Gusti Allah karak mulai geus jadi wali ti dijalah diboro ku jelema boro keur benerna keur salahna ge tetep bae dipake jimat sebab naon nyanana geus ka Allah bae misah geus bisa nyana teh antara dunia jeung makhluk geus teu kadeuleu memeh paeh geus asa paeh ti heula memeh ka akhirat geus aya di akhirat awakna
Kadeuleu nama di dunia lelempangan orenganan airoh nama geus aya di akhirat keur babarengan dina mizan babarengan dina jembatan siratal mustaqim keur babarengan neuleuan neraka keur babarengan neuleuan muridna keur babarengan neuleuan umat keur babarengan jeung para rasul keur babarengan di sorga kos kitulah ahli-ahli Allah subhanahu wa ta'ala wa iyam saskallahu bidurin fala kasyifalah nu bisa ngilangkeun madarat kecuali Allah wa yamsaska bi khairin lamun bae Allah nu ngeunakeun kana kahadian atuh kumaha Gusti Allah fala rada li fadli cukup ta urang dibaca ku urang Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam fa hayyina rabbana bis salam wa adkhilna jannata darus salam tabarakta rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram Allahumma la mani alima wala mu'ti alima wala radda atau eta teh nu kurang dibahas lamani alima atau eta mualaya nu bisa ngahalangan kana pamere Allah wala muti alima mana eta mualaya nu bisa mere lamun dihalangan ku Gusti Allah wala radda lima qadaita mualaya nu bisa nolak lamun geus qada ti Gusti Allah dibabaca unggal magrib tapi nyarekanan mah terus bae dibabaca unggal magrib unggal subuh ge naon sababna teu asup ka jero sanubari lantaran teu pernah nyaho kana hartina tah sageus nyaho kana hartina mah akur jeung ayat ieu tah nu mantep ge ieu mah sesuai jeung Ibnu Abbas teh diriwayatkeun ti Ibnu Abbas cek Ibnu Abbas kuntu di Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sim kuring teh ngabonceng di Kangjeng Rasul bakola li ngabonceng umurna kakarak 8 tahun Abdullah bin Abbas umur 8 tahun naikon 8 tahun naikon tah babarengan jeung Kangjeng dipayun Sayyidina Abbas dipengker jadi ngabonceng Kangjeng Nabi mah kadang dibonceng kadang ngabonceng masalah tah tidinya cek Kangjeng Rasul bakola li ya gulam hai bocah oh ya bunaya anak king ala wa'allimuka kalimatin yanfa'ukallah bihinna daek teu mun diurukan beberapa kalimah nu bakal bisa ku Gusti dimangpaatkeun Pakultu cak Ibnu Abbas bala ya Rasul atuh kantana pakola cek Kangjeng Rasul ihfazillah yahfazka jaga kumane Allah bakal ngajaga ka anjeun ihfazillah tajidhu amamak ibadah anjeun ka Allah jaga ku anjeun Gusti Allah bakal kapanggih ku anjeun di hari maksud amamak teh engke geus maot atawa di dunia keneh geus karasa aya na Gusti Allah karasa jasa deket na Gusti Allah karasa babarengan na Gusti Allah jaga Gusti Allah ibadah ka Gusti Allah pakai aturan anu pas jeung sesuai jeung aturan Allah tajidhu amamak bahasa Kangjeng Nabi tajidhu amamak teh bakal kapagi di hareup sebab urang teh keur menuju ka hareup finisna urang di mana di akhirat finisna urang di Bandung finisna urang di Bandung salila urang berangkat dipikir we ku urang Bandung kakarak datang ka mana ieu datang ka Cianjur jauh kene Bandung jauh datang ke mana ya ke Padalarang jauh kene Bandung tereh gitu kan kabeh ge datang ke Bandung alhamdulillah urang teh lalakon musafir deuk pae ka ditu ka akhirat tah ku ari teh ditanya jauh kene ieu akhirat jauh sebab ieu keur di Karawang geus deukeut apa jauh ya jauh kene sebab kurang kakarak ke balok 2 tanggul ku sia balok 10 sing hade ieu teh lalakon teh urang teh deuk ka hareup amamak bakal kapanggih jeung Gusti Allah ihfad jaga ku ari Gusti Allah engke kapanggih jeung Gusti Allah lamun ku ari teu ngajaga Gusti Allah ketika maneh pae kapanggihna jeung siksa Allah lain jeung Allahna tuh cek Ibnu Abbas nuhun Gusti ta'aruf ilallah ibadah maneh ka Allah keur roho dina waktu keur senang keur sehat ibadah keur sugih ibadah naon fasilitas waya di urang taruh ilallah pake deudeusan jeung Gusti Allah wawauhan jeung Gusti Allah ibadah ya'rika bisyiddah ketika urang susah ketika urang gering Allah bakal mere ka urang rahmat
lamun urang keur sugih kuari ibadah melalui harta urang keur sehat dakwah urang teh salat urang teh tahajud urang teh dek bae kuari gering sidah ngaranna urang pasti hamuriring hamuriring urang aya maknaan Allah teh maha khabir maha uninga ka hamuriring urang berarti urang teh aduh nyeri berarti cak Gusti Allah aing ngadenge ka sora sia lain kuari bae kamari keur sehat ku aing kadenge sia loba sodako kuari sia gering ku aing kadenge jasa rintihan sia sarua jeung sodako sia Masya Allah kamari sia keur sehat sia dakwah sia salat sia tahajud kuari rintihan sia kadenge jak kamari ge sia keur sehat Allahu akbaran ka aing rintihan sia sarua jeung Allahu akbaran Masya Allah ulah ieu mah kamari mah tilok salat kamari tilok zakat kamari ieu keur sugih tilok sedekah kuari barang dah gering Gusti cek bahasa urangna cek sombrana malaikat sora saha eta jael mah asing teh jelema asing tamaja kamari maja tilok ka aing tilok Allahan pan kuari Allahan saha eta malaikat ikir carita pelecehanana kamari mah pannyana tilok hamuriring ka aing ekeurnyana sugih mah ekeurnyana loba harta pan kuari keur susah ka aing Allahan jai mah ngadenge Allahan ka sora eta asing saha si eta jepri teh mah Gusti urang mana ciku papaingan urusan los ku sia malaikat aing mah teu wauh ka jelema eta tuh pelecehan Masya Allah dilecehkeun ku Gusti Allah berarti siksa sia ku aing kemari sia keur senang teu menghadap ka aing kuari keur susah ka aing sia kemari sia keur sehat teu salat sia kuari ka karak ge deuk salat sia teu wauh aing ka sora sia supaya urang diwauhan sora urang ketika urang gering berbaring di rumah sakit teu salat urang merintih urang cak Allah kadenge sora sia lain kuari bae kamari ieu keur sehat sia penting Allahan ka aing kuari sia teu salat teu bisa aing nyaho aing mah pan maha khabir sia teh hate mah hayang salat sarua berbaring di rumah sakit sarua jeung salat sia per detik sarua jeung per menit salat duh cek Ibnu Abbas mantap amat Gusti tama idza sa'alta fas'alillah di mana anjeun minta pentalah ke Allah wa idza sta'anta fasta'in billah di mana minta tolonglah ke Allah faqad jafal qalam bima huwa kainun isberes qalam geus teh dituliskeun deui kolam teh tinggal ngalaksanakeun aturan-aturan Allah nu kuari bae geus beres caritaan roh geus beres tulisanana surga jeung neraka kuari tinggal ngalaksanakeun doang falau annal khalqa kullahum jami'an aradu ayadruk lamun bae makhluk seluruhna ngarepkeun ngamadaratkeun ka anjeun bisain lam yaktihi ku hiji perkara cek anjeun Nabi anu teu dikodokeun ku Gusti Allah lam yaqduru alaih moal mampu eueuh dikodona moal mampu dek dibunuh ku saratusan teu aya tulisan bakal terbunuh nu 100 moal bisa ngabunuh sakompi Dion 203 bila perlu 5 kompi dek kabunuh maneh anana eueuh kodona ti ditu moal bisa kajen kumaha ge waj'alillahu amal billahi syukri wal yakin beramallah ka Allah syukuran jeung yakin wa'lam anna fis sabri ala ma dzakarahu khairan katsira kanyahokeun ku anjeun sabar ala ma takrahu kana naon urang embung urang susah embung sabar khairan katsira lamun tadina urang ibadah urang gering urang embung ja embung gering teh ketika urang sabar khairan katsira malah tambah derajat urang teh ku Gusti Allah Masya Allah wa anna nasra ma'an nasri wa anna al-faraj ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra kitulah cek Kangjeng Nabi iyalah akur hadis ieu jeung wa iyam saskallahu bidurril falaka syifalah maka pasrahkeun kabeh ka Gusti Allah nolkeun diri urang cek Tuhan Syekh Abdul Qadir idza aradta duhul ilallah di mana anjeun ngarepkeun asup ka Gusti Allah fadhul sok asup pokok nazata pocot ku anjeun ilmaka wa amalaka wa nasabaka wa hasabaka ma'anisyani
malika wa ahlika piceun kabeh urang sataranjang ti eta hiji bae Gusti Allah nu aya di jero hate. Mantap jasa orang ibadah ke ka Gusti Allah mun geus modal kitu karasa dainna karasa jeung Allah mun aya bahasa wa huwa ma'akum aina ma kuntum karasa wa huwa aqrabu min hablil warid wa nahnu aqrabu min hablil warid karasa deketna Gusti Allah. Mantap kitu Kanjeng Nabi Khadir alaihi salam dipenta doa ku muridna mama supaya abdi mantap jasa keyakinan ka Gusti kudu ngawiridkeun naon wiridkeun ieu wa iyamsaskallahu bidurrin falakashifala wa iyamsaska bi khairin fa huwa ala kulli syai'in qadir cek Kangjeng Nabi Khadir wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa huwal hakimul khabir. Tilu kali ba'da maghrib tilu kali ba'da isya engke doa ngadoana ieu Allahumma lakal hamdu wa minkal faraju wa ilaikal mustaka wa bikal musta'an wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim wa nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka salaha amrina kullihi ya arhamar rahimin. Eta lah doana lah geus ara hafal kabeh eta. Eta doa Allahumma lakal hamdu wa minkal faraju wa ilaikal mustaka wa bikal musta'an wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil ngan pelebah ngadoana pelebah ngadoa ieuna nu katuhu jeung nu kenca kabeh di kepelkeun Allahumma lakal hamdu wa minkal faraju wa ilaikal mustaka wa bikal musta'an pas wala haula nabuka wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim wa nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka salaha amrina kullihi ya arhamar rahim. Kitu praktekna sakali deui tengetkeun teu kudu ditulis Allahumma lakal hamdu pekepelkeun ieu begitu dikepelkeun kieu murid Kangjeng Nabi Khadir langsung nanya coba pangbuktikeun tuan guru doa eta oh hayang bukti dibuka kunyana bajuna nu ieu diasupkeun ka dieu dileukeun ku maneh aya ke puluh kali kepelkeun di jero ieu Allahumma lakal hamdu wa ilaikal Allahumma lakal hamdu wa minkal faraj wa ilaikal mustaka wa bikal musta'an buka wala haula wala quwata tu kasubkeun ka jero ya wala haula wala quwata illa billahil aliyil. Lamun urang hayang naon di dieu Gusti abdi mah hayang emas babari asupkeun ka dieu Allahumma lakal hamdu wa minkal faraju wa ilaikal mustaka wa bikal musta'an kaluarkeun wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim tah masa kopeah Mas Jawa dibukti-buktikeun ku Kangjeng Nabi Khadir mah sup ka dieu buka hayang naon sup ka dieu buka hayang naon doana ieu lantaran doa ieu teh akur jeung wa iyamsaskallahu bidurrin Allahumma lakal hamdu Gusti ka Gusti sadaya puji wa minkal faraju sadayana nu Gusti kabungahan wa ilaikal mustaka bebeja dengan ka Gusti unggul teu pernah ka makhluk teu pernah ka jelema teu pernah ka sasaha ka Gusti wa bikal musta'an ka Gusti wungkul tempat pepentaan menta tulung jeung sajabana abdi ma wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim akur jeung nu tadi batak nerok jasa tah wiridna ieu bada maghrib 3 kali doana nu tadi Allahumma lakal hamdu wa minkal faraju wa ilaikal mustaka wa bikal musta'an wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim wa nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka salaha amrina kullihi ya arhamar rahimin. Tancapkeun ke jero hate urang boga hajat boga naon baca ieu Gusti abdi ge hamba Gusti abdi teh hamba Gusti nu thaib
abdi mah teu boga ilmu ka Gusti teh wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Turunan abdi mah jasa kieu Gusti mah hauninga pangkat abdi eueuh nanaonan Gusti boro-boro menurut Gusti menurut manusia ge abdi mah ditoler-toler tapi kabutuhan abdi seueur Gusti lantaran abdi teh geus imah tangga moal menta kasalian Gusti abdi moal menta ka makhluk moal menta ka jelema moal menta ka atasan abdi mah ka Gusti bae nyanggakeun sadaya-daya ka Gusti adapun ke Gusti merehna nyanggakeun kumaha Gusti bae meureun melalui maung melalui orai melalui ucing melalui tangan-tangan manusia urusan kitu mah nyanggakeun ka Allah ngan abdi nyuhunkeunana teu kasasangan ka Gusti wungkul baca doana nu eta Allahumma lakal hamdu wa minkal faraju wa ilaikal mustaka wa anta bikal musta'an wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim wa nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka salaha amrina kullihi ya arhamar rahimin. Gesakali deui wayahna ba'da maghrib wiridkeun ayat ieu 3 kali haju urang ngadoa nu tadi kukula teu ditulis doana husnuzon geus barari sakabeh ternyata encan bisa insyaallah lamun memang encan barisa atuh ka kiai nu darareukeut bae di ditu mentak cak kiai nu deukeut sarua sok da bala cekeun lah tu balingkat ka ditu bae ka kiai diijazahkeun atuh minggu hareup insya Allah doana eta engke dibaca nu tadi jang parenti diwiridkeun abeh tambah kayakinan tawakal ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan urang kabehan dibere bisa taat ka Gusti Allah nurut ka Kangjeng Rasulullah tawakal ka Gusti Allah bisa cinta ka Gusti Allah ibadah penuh keyakinan ka Gusti Allah sehingga ibadah orang diterima ku Gusti Allah sehingga orang maut husnul khotimah jaga di akhirat seluruh dosa orang dihampura ku Gusti Allah dihijikeun jeung para ahli-ahli Allah ahli tawakal ahli yakin ngahiji orang di surga Allah Subhanahu wa taala bi barakati ummul Quran al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina rasulillahi ajma'in amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna tinabah la taj'alhu mutasabihan alaina fanattabi'al hawa. Allahumma hadina siratal mustaqim Allahumma hadina siratal mustaqim Allahumma hadina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta عليهم من النبيين الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما وصلي وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله.